di Garut aya pesantren keresek guru kula mama Oco baheula nu pernah hadamna maehan orai ngaranna Bah Oni kulantaran orai na paeh mama Ocona dibawakan ka negeri jin jadi itu disidang dek dikawinkeun lantaran nu dipaehan teh salakina panganten anyar jadi nu aya teh pamajikanna kudu dikawin ku mama waduh cak mama teh heula teh kudu kawin ka jin mah lamun dibikeun ka Haji Pendi bogus kikian mah wah siapa gua yakin nya namanya jeung jin elos dan juri elos mama henteu ngadu dalil di alam jin menang mama lantaran dina ayatna wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum tah tina anfus sebab jin lain saanpus menanglah mama akhirna mama balik sanes balik jelema loba nu kasurupan asal didatangan ku mama sieun jin asal didatangan ku mama sieun jin akhirna mama hebat dasa ilmuna masyarakat sekitarna lamun anu kasurupan ku mama mah teu kudu dibacanana asal didatangan kaluar jin bahkan nu jauh di Bandung mama kan di Garut di Bandung aya nu kasurupan sia kasurupan bae awas ya ku aing bejakeun ka mama Oco sia kaluar tuh ku hebat-hebat da mama Oco lantaran naon batinna bersih sok mun aya di Cisokan nu kasurupan sia kasurupan bae ku aing sia dipanggilkeun Haji Pendi cek nyana bakal nambahan aing Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna nu bantak diawali eta ayat teh ku bahasa ta'ajub subhanallazi maha suci Allah jadi lamun urang ningali sesuatu nu aneh berhadapan jeung sesuatu nu aneh Allah mere bahasa subhanallah heran berarti nolo mobil bagus jasa subhanallah iraha aing katabrak ku mobil eta aing meuli mah jamal kabeuli apakah subhanallah tah subhanallah urang ningali awewe masyaallah irungna mancung keheula nyawa aya nyawa di dieu mah bulu matana bentik matana bureule pipi ngadaun seure bibirna ngabuah cerme gadokna ndog sapotong masyaallah lenggikna biola bitisna buah jantung begitu kurang dideles subhanallah masyaallah tah subhanallah pasangkeun di dieu ai bangsa nu di dieu mah ulah make subhanallah nelebitis buah nangka ya keur carita subhanallah tah aneh dah subhanallah teh eta Gusti Allah make subhanallazi asra bi 'abdihi laila pasti ka dituna heran datang ka Kangjeng Nabi teh hiber heran kemudian naik ke Sidratul Muntaha heran ya Allah mantak make subhanallazi maha suci Allah heran lamun Kangjeng Nabi selaku Nabi urang diisrokeun jeung dimi'rajkeun sedangkeun Kangjeng Nabi urang uswatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Kangjeng Nabi teh contoh nu kudu ku urang dicontoh liman kana yarjullaha wal yaumal akhir bagi jelema nu hayang kapanggih jeung Allah jeung engke jaga poe akhir turutan Kangjeng Nabi mun Kangjeng Nabi diisrokeun sakicep hiber berarti Kangjeng Nabi naik ke Sidratul Muntaha sakicep hiber berarti atuh mantak naon urang nurutan Kangjeng Nabi hiber Masya Allah Haji Mamin tak kakarak balik umroh hiber
dongeng natas umroh lain nyaritakeun toab saing lain kiai urang Libanon mah garilisnya sial emang ieu batur aing nu bener kabeh ge udah ajuna dongengkeun nu kitu atuh ya Allah ya Rabbi nu geulis mah min teu kudu di Mekah di urang ge Ambalaya loh di Cisoka mah murah deh ke kiai kumaha carana lamun urang hayang bisa hibar cara Kangjeng Nabi subhanallah aneh amat sih make tanya lamun ente yang bisa hibar tuturkeun Kangjeng Nabi teh dibere mujizat Al-Qur'anul Karim ku Gusti Allah ditafsiran ku dawuhanana hadis hibar Kangjeng Nabi nuturkeun Kangjeng Nabi nyekelan Al-Qur'anul Karim bisa hibar 100% bisa hibar teh saeutik nu bari sahibar ti Indonesia ka Mekah urang lamun nyaritakeun Buyut Mansur teh kapan ti dieu ti Banten hibar ka Mekah ti Mekah hibar ka dieu urang lamun nyaritakeun Syekh Abdul Karim guru Syekh Asdawi hibar ti Mekah ka dieu ti dieu hibar ka Mekah ulah jauh teuing nu bara heula komo Maulana Hasanuddin mah Banten atuh Abu Ya Cidahu hibar ka Mekah kamari ieu ge aya urang Cisoka nu hiber alhamdulillah endogan malah hiber tah kumaha cenah kiai cara hiberna tuturkeun Kangjeng Nabi gali Al-Qur'an mantak di era globalisasi ayeuna tahun 2015 ieu teh geus lain lalagaan kuari informasi sadetik kajadian di dieu kuari keneh geus bisa ditempo ku urang luar negeri kajadian di Amerika ayeuna keneh bisa ditempo ku urang-urang lain lalagaan ieu mah lebih cepat daripada cahaya informasi teh nu baheula dicaritakeun ku almarhum Zainuddin MZ bakalna urang aya di era leuwih cepat tibatan cahaya kuari karasa urang mantak naon kuari nurutan Kangjeng Nabi carana kumaha tuturkeun Kangjeng Nabi cekelan Al-Qur'an nu nyekelan Al-Qur'an di era globalisasi santri ieu kadeleuna mah santri hina tempatna ge di bawah sederhana unggal poe kadeleuna nyaho mandi nyaho henteu heulaan keneh ngawuduk batan mandi nya mah isuk-isuk kurunyung bae geus ngarokok ngopi mandincan eta santri eta atuh masalah kadeleuna kos kitu ge janyana mah jelema mulia pihibreun tah ieu santri nu keur cara ricing deui endek belajar hiber nu sakola SD SMP endek endogan endog teu kaluar sok bade kieu bae kaluar iya endek belajar hiber eueuh dongengna profesor bisa hiber eueuh dongengna doktor bisa hiber oh dongengna ilmuwan bisa hiber tapi ulama nu bari sahiber ti Maroko ka Mekah ti Turki ka Mekah ti Yaman ka Mekah ti Irak Baghdad ka Mekah ti Indonesia ka Mekah emang nu halal liber kitu doktor santri unggal poe sila dihareupeun Abah Haji eta keur belajar hiber dek nyeun jangjangnya dek nyeun jangjang teh hiber eueuh jangjangan mah deuk kumaha atuh aya nu kakarak tamat amil haju kaburu kawin berarti jangjangna geus di teh mah teh jadi bulu jarum ge teh jadi teh mah teh bisa can bulu centong bulu jarum can taman can bisa kikiplik ngaranna can turun dul tak kakarak ge ngaji amil layas tagni minas sogir wal kabir warafi wal wadiu cak bapana teh balik bae sia kawinnya ji kawin bah emang bangun embung lain embung hayang bah ji cak mana teh ulah ka kawin atuh jan bisa ngaji ji mah urusan kawin mah teu bisa ngaji ge anakan ge belajar hiber nek
setelah ngaji jurumiyah supaya rada leuleus-leulesan ieu jangjang coba diteruskan ke jurumiyah mulai ngaji jurumiyah lapat gedena tarkib terus langsung ka murodna nah ieu kakarake endek bulu jarum endek ieu mah endek ieu mah karak endek can nenghel aja beda nenghel jeung nongtot beda nongtot bagi saya nenghel seetik jadi aya betik aya betok beda betik rada leutik betok rada gede nenghel leutik nonghol rada gede tah nu awewe kira-kira nenghel apa nongtot tuh blon Haji Mamin mah nongtot atuh gede berarti tah belajar hiber teh horenganan di pondok pesantren sok kira dongeng-dongeng anu halal hiber teh atuh urang pondok pesantren anu di lemburna anu di mata masyarakat teh dilingseh ieu teh dianggap ieu ya santri mah kabeh ge urang lemburna ge oh si Udin datang geus beres Den saya ka mana De mondok dek naonan sia mondok ijazah naon eueuh aja neng mendek mondok bae teu dianggap ku urang lemburna tapi geus meunang 15 tahun nya mondok jol satria baja coba gegera si Udin aya emang orang ieu cenah aya nu maot tatangga tuh nu mandian sial geus si Udin kabagian mandian aing burung lalaki teh awewe lalaki kolot tang ora aki-aki sial di aki-aki kandian we ku si Udin nah geus ya teu bisa mandi sorangan si hayang mandi ku aing kosoka nangtung sia barang nangtung mah kumaha ulah sambarangan santri mah sebab ieuna loba Al-Qur'anan loba hadisan loba kalam ulamaan kumaha lamun kau dikesek-kesek nya wah udang sia bisa buduaan pae jeung si Udin nah ieu jurumiyah kuari dilanjutkeun ieu teh keur belajar hiber Masya Allah karim langsung beres jurumiyah sorop di dia makan sarap ya otomatis kejepit bahaya sarap mah sorof mulai ngaji lapadna elal ku urang terus paling hese mazidun angel mazidun azu maziudun azu mazudun azu maziudun azu maziudun azu maqul ya laqal belaka qal bala hadap belaka ya laqal belaka hadap belaka anak wah sia teh aing ge pohoan mah tuh tah eta mazidun dihijikeun orenganan barang kurang dihartikeun mah eta terus diasal mulai geus amil jurumiyah sorok geus rada kumpul tah di dinya annahu ummul ulum wasorpu abuha ilmu nahu indungna ilmu sorok bapakna lamun aya bapana doang eueuh indungna moal ngebrek kieu aya indungna doang eueuh bapana atuh moal sarua bae ieu teh hasil karya indung jeung bapak hulu sia hasil karya tak ieu ge urang mulai sorop jeung nahuna dihijikeun bisa maca kita wa tajibu sholatulan wajib apa salat santri mah kitu coba dokter Andes macana wa tajibi salat wai tajibi deh heraban tajong sia wae eleh hibernya na santri mah macana geus tepat biasa mantak lamun aya camat nyambut di hareupeun santri ngegeter bupati nyambut di hareupeun kiai moal bisaeun nya alhamdulillah acan ulah ku kiai mamana ku Ki Wahab bae lah heurana harongan kiai ya bupati moal kuat moal bisaeun sebab nya mah teu bisa hiber Ki Wahab mah lumayan segitu ge hibernya na gan keheula ieu maksudna ragag henteu na ieu ya kan gak karek belajar hiber
mulai maca kitab laletik nang nyoret mahnya nangis bisa terus kabelah dia belajar memahami mantep orenganan hayang rada luhur lah kuari ngaji teh supaya hiber nengapak diajilah alfiyah diajilah johar makun diajilah ukudul juman samsiah wah kabeh diaji ukudul jumana diaji benon gitu usul fikih nati mimiti warokot ukuno goyatul usul datang ka jamul jawame diaji ngapak maca kitab bisa ya maca kitab teh bahkan wis bisa nyalah-nyalahkeun batur salah sama lain kitu mun aya salah lain kitu geus hebat tapi encan bisa hiber kakara kikiplik doang kiplik mun cara manduk pakai kiplik oh bebelu centong kiplik hiber bacaan bisa ya supaya bisa hiber ya kumaha ya sebab dongengna lain saeutik mun urang nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz hiber Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili hiber Imam Syaroni hiber loba-loba teh nu bali sahiber mantak naon atuh urang ge bisakeun hiber tuh kan ieu kumaha ieu urang supaya bisa hiber ngaji gesa-gesa diaji ku urang kocan bisa hiber keneh be oh orenganan yang menempuh supaya bisa hiber kudu diamal al ilmu bila amal kasyajarin bila samar ilmu teu diamalkeun kos tangkal kayu eueuh buah atuh eueuh hiberat mendakulah kos jelema anu asa aing nah budak teu kudu ngararaji aya hayang bisa hiber mah ja aing ge meureunanan ai ku wirid-wirid mah bisa ngondok henteu masantren henteu diwirid bae kumanehanana ngawirid pohara ngawirid tadi lillahi taala aya jelema datang ka imah kaula hayang ngobrol pat mata cenah ge bohong aing buat mata mah mun kitu cewek cowok ge mah teu aing teu ngaladenan cowok pat mata teu cewek ge masih kena dipilih-pilih 20 ke bawah boleh 20 ke atas Pak waduh atuh teu kaci tapi kadang-kadang deket-deket enak kula wiridan cenah beuting tadi ngaju barang wiridan ber suara aju blek datang merek emas wih cekula hebat amat ya mun kaki sumbadi mantep ya Pak ya maksudna ndek ngabangun kan gitu dah jang masjid tuh sasalaman merek emas loba ieu barang geus bere dibere emas nyana ngomong kieu titah dilaporkeun ka Ki Uci segera laporkeun jeung menta diselamatkeun ka Ki Uci jeung menta disempurnakan itu di mobil emas carekan ku kula encan dibawa emas nang dicarekan bohong ulah sia ulah wiridan deui naon nu diwiridna aing hayang dibere wiridanana ku nya bismillah dan lain-lain geus ulah sia edan sia bakalna ieu ditanya masantren henteu ngaji henteu ujung-ujungna wiridanana kos kitu setan eta guys kuari bawa emasna tadi bawa ieu emasna ka imah pendem geus ulah dikukumaha ih cenah kieu mah tadi sampurna teh kudu disampurnakeun bawa ka imah pendem titik sia eureunan ya wiridanana ngahuleung bae nyana jipan kieu aman geus balik maksudnya keduaan mah bagi dua jeung kula gitu salah wiridan aya kan jelema anu sok wiridan pas tengah peuting nya dia bebeja ka pamajikanna tanggal 14 bujur caung bulan mana ya wiridan geus anggeus aju dek nyoba wiridan kaluar atuh teu naon barang kaluar caung bulan pan 14 liwat ka sumur bareng di dalam Masya Allah cakina subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi ya Allah bulan ragab ka sumur beres berarti ngadoja wiridan aing kajen kukumaha
gas ulah hese-hese balik aing ka imah degom ka pamajikan non kak mana tambang naon emang bunuh diri lain bulan ragag ayo dicabut atuh ieu kan lain perkara leutik ya kana berarti karena kakak wiridan bae meureun ku Allah ieu mau tidak mau titah nyalametkeun bulan pohara amat pohara amat pokoknya kakak pantang mundur ka jeung teu masantren ge pokokna mandek naon tah naon salamet kan bawa ku jono talian tambang di ieu kan jangan gayat nanti kitu beusi naon gara-garana tah kakai pamajikanna ge neureukkeun jauh ka eta bulan bisa raga gitunya tolol pamajikan akur deui berhenti masantren pamajikan lagi jika sing hade ka bulan gede kara pokoknya mulah urang hese urang dikahandapkeun sing hade ka sing hade bener bae bareng ka jero magol kakaitna burat amat sakjana hei bantuan aing atuh ka wirid da pasang atuh dibajak ku nyana sekaligus blak nangkarak alhamdulillah tuh geus aya di luhur deui jago kakak horenganan kak duaan bae dasar lu oplok jeung babajikannya ngobrol bae nya kakak hebat gitu tuh kakak teh ya emangna bener percaya kayak gitu mah tuh kakak boleh tuh kakak tuh eta nu bodoh bakos gitu nu bodoh bakos gitu tah nah ieu diteruskeun pondok pesantren teh horenganan jang hiber lamun kangjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hiber sakicep Allah subhanahu wa ta'ala ngagambarkeun jang tutumpakan kangjeng Nabi buruk teh tina barku cek ahli tasawuf mah barku teh kilat geus atuh kangjeng Nabi urang maknaan berangkat naik buruk memang heueuh cek kangjeng Nabi cek ahli thariqah mah buruk teh tina barku sakicep bantak naon atuh urang ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa berangkat ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha sakicep gunakeun barku di dinya make naon kekuatan ikhlas mulai kuari ilmu urang gunakeun nu manta kangjeng Nabi gambaran Isra teh ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ti masjid ka masjid lain ti imah ka imah di masjid ke masjid sebab masjid adalah lambang secara zahirna bangunan biasa horenganan eta teh sebagai lambang secara zahirna masjid secara batinna jangan deketkeun diri urang ka Gusti Allah gambarkeun di diri urang bahwa awak urang Masjidil Haram gambarkeun di diri urang bahwa hate urang ieu adalah Baitullah lamun di jero awak urang aya Baitullahan mantak naon ruhani urang teh atuh datangkeun ka Baitullah jadikeun tamu Allah sok geura ruhani urang jadikeun tamu Allah pereumkeun mata urang ruh urang teh aya mataan mata ruhani urang teh datangkeun ka Baitullah qalbu urang qalbuna bersihkeun sebab cek Quran wa tahhir baitiya lit-taifina wal 'akifina wal qa'imina war ruk'is sujud tahhir baitiya bersihkeun qalbu ulah aya nanaon geura di qalbu masih wallah piceun iwal ti hiji Allah ruhani urang tamukeun ka Baitullah ka qalbu urang geus jadi tamu Allah kuari mata urang mulai berangkatlah ka Gusti Allah pemberangkatan kangjeng ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha teh hasilna teh kapanggih jeung Allah yakna wusul ilallah atuh mantak naon urang wusulkeun ku ari
dia usul ke Allah mah teu kudu make kapal Garuda, teu kudu make kapal Al Ittihad, teu kudu make kapal Amerika, teu kudu make tiket, teu kudu make visa. Cukup tahhir baitiya lit-taifina wal akifina wal qaimina war ruk'is sujud, bersihkeun hate. Mulai sok geura urang hiber kuari. Teureum mata tamukeun rohani urang ka Baitullah. Urang berangkat menuju Allah. Sok bismillahirrahmanirrahim. Afdhaluz zikri la ilaha illallah. Caki Subandi aya apaan saat di ngaganjel apaan saat Caki Wahab aya ganti mobil jangan tina mobil nu hejo teh ku ari tabu putih teh warnanya lah aya ganti Fortuner. Aduh komo bangsa Haji Mamin memang teu maksud hibernya nama dek gupak bae nya nama dek gupak yang moal hiber cek sajeun kumaha ge teu maksud nya nama hiber. Ieu santri ustad kiai dek hiber. Oh kahalangan ku mobil di jero hate, oh kahalangan ku motor di jero hate, oh kahalangan ku jabatan, kahalangan ku resep babarengan jeung bupati, kahalangan babarengan jeung ahli partai, kahalangan ieu hate teh ku macam-macam, ku calon berbagai calon-calon. Tadi pan sambutan age cenah lumayan bener. Ngalumayankeun goblok teh budak. Singades ya saperak di dahar usoli kabur. Eta moal bisa hiberkeun geura awak urang. Kuari teh lain lalagaan aya keneh nu bisa hiber urang Indonesia ke Mekah. Saat ieu lamun eueuh nu bisa hiber kuari ka Mekah ajur Indonesia. Lamun kamari kurang ngadenge salah sahiji murid urang Cikarang ngaranna Sanen nyana sebagai wasit nasional karate sok ngaji ka Cilongo. Wasit nasional diangkat wasit internasional ngaji ka Cilongo. Urang Cisoka mah teu kudu ka Cilongo geus ngajina. Teu kudu nyana mah geus di dieu bae jeung Golkar bae ngajina. Geus kabelet geus lah pokona. Tah nyana dongeng ka Batam. Di Batam ternyata ya Kiai aya merek pijat urut pijat belah ditu aya deui urut refleksi karenanya nama atuh guru besar yakni wasit nasional. Tuh anak buahna nyuguhan bade di palibana mau yang belah mana ceknya coba belah sini asup ka jero kayaknya seuri bae barang asup ka jero kok tukang pijit sih make sempak. Wah ceknya teu akur di Batam ya. Kok kieu amat ya? Ganti ceknya jangan di sini. Berarti itu aya pijit refleksi. Asup kana ka jero. Eta mah geus teu make calana-calana acan. Ieu mah leuwih parah ieu mah. Refleksina belah mana ieu? Asup deui ka belah ditu. Masya Allah di Batam mah di Batam ulah coba-coba mun aya urut pijat, mun aya refleksi ulah asup. Ulah asup. Lamun dek coba-coba oh masalah sih. Eta di Batam nyaritakeunlah kejanggalan-kejanggalan di Batam. Hiji pondok pesantren, nomor kedua perjudian, nomor katilu pemabokan, nomor kaopat perzinahan. Nyana hayang geura balik bae ka dieu ka Jakarta lantaran pemandanganna geus lain. Padahal lain di Batam bae. Urang deuleu di Jakarta sok nu tanggung jawab saha? Perzinahan di Jakarta marukan kumaha pemabokan jeung perjudian. Ulah di Jakarta tama bau kota metropolitan tama heterogen. Ulah tama ulah dirinya mah tah di Tangerang bae. Emang kumaha gitu di Tangerang perjudian, permabokan jeung perzinahan. Oh, henteu kudu di Tangerang kota, teu kudu. Cisoka. Emang kumaha gitu di Cisoka. Masya Allah. Di Cisoka aya anu nge-SMS ka urang Cilongok. SMS nama lah saeutik mah susuna teu make kutang. Barang di deuleu Cisoka isi deket kaki Wahab apa kaki Subandi sih? Nu sabenerna apa langganannya nu sabenerna. Sararial aja saya kuari.
Ya Allah ya Rabbi bantu kula besok lalagaan mege eta kiai boga HP baragus jasa 3G 3G HP dah hesar rebat jasa geus pokona mah Masya Allah buka pertama Quran kedua doa katilu kitab-kitab kaopat waya perpolitikan 5 perekonomian genep ngahaneng mainnya kunaon sih ngahaneng eta henteu naon sih kunaon sih sia cek gini sia kunaon di deuleu teu make calana ya apa kuai angel da maka bisa hiber nah iyalah pondok pesantren teh disederhanakeun ku urang lamun pondok pesantren modern geus teu mah bahan yang hiber salah kiai nyeun pondok pesantren modern atuh henteu jang keseimbangan negara jang kemajuan negara jang urang kompetisi jeung nu sejen ieu kudu dimodernkeun otomatis jadi pondok pesantren kieu mah bahasa Arab jadi pondok pesantren kieu mah bahasa Inggris tapi di pondok pesantren modern mah bahasa Inggris sehari-hari bahasa Arab sehari-hari bagus jang kemajuan negara silakan ketika urang carita dek ibadah teu bisa di pondok pesantren modern tetap kembali di ke pondok pesantren koski hayang bisa ibadah bebeneran tuturkeun pondok pesantren modern pugu guru nage nganjang malulungal poe nganjang eta nganjang resmi eta hajunya geus teu ngarasa dosa eta deuleu murid da kos kitu babu kabek ieu keur carita ibadah keur carita perkembangan ilmiah tuturkeun pondok pesantren modern jakula mah bangga jasa aya pondok pesantren modern teh lain lalagaan malah di urang teh termasuk terlambat NU teh lambat universitas di Tangerang kakarak ndek bijil maka karak di daerah Batur bagus saya universitas ndek maju kumaha atuh atas nama NU ieu keur carita perkembangan kemajuan tapi ketika orang dek ibadah kan kudu dibersihkeun di jero hate ulah aya naon-naon hiji we Allah balik deui ka pondok pesantren model kos kieu mau tidak mau saha ta saha moal ki mupasir manehanana kembali ke pondok pesantren modern padahal nyana teh sarjana hukum moal di Bandung guru kula termasuk sarjana hakim malah mah nyana kembali ke pondok pesantren salapi dek ibadah mah tetep tah kos kieu keur carita berangkat hiber teka deuleu ku urang rohani urang teh horeng dijangjangan ku Gusti Allah moal bisa hiber lamun ruh urang teu make jangjang atuh dijangjangan ngan jangjangna moal kadeuleu ku mata ieu moal kadenge ku ceuli ieu moal kaambe ku ireng ieu moal karasa ku letak jangjangna jangjang ruhani teruskan coba mulai kuari masantrenna sok terus ngaji geus bisa wah fikihna geus mantep tafsirna geus mantep hadisna geus mantep dan lain-lain sebagainya geus mantep eta ilmu perbekalan jang menuju Allah fikih ilmu perbekalan ilmu kedokteran ilmu perbekalan ilmu usul fikih ilmu perbekalan ilmu tafsir ilmu perbekalan ilmu hadis ilmu perbekalan ketika eta kurang teu digunakeun pake ka Allah atuh bekal tinggal bekal urang boga harta teu berangkat ka Mekah atuh harta tinggal harta urang boga ilmu fikih teu diberangkatkeun ka Allah atuh ilmu tinggal ilmu maka mulai urang menuju Allah berangkat hiber maksud hiber hayang kapanggih jeung Allah hiber teh urang hiber bebeneran apa urang teh ngarana doang hiber bisa hiber bebeneran apeng-apengan apak-apakan bisa urang na cicing bae di imah tapi bermakna hiber ialah subhanalladzi asra bi 'abdihi laila nu mantak Gusti Allah nyaritakeun laila maknana peuting-peuting teh hartina poek geus urang masantren teh aya dina popoek neangan cacaang ngaji amil kakarak neangan cacaang jang maca ngaji alfiyah kakarak neangan cacaang jang maca ngaji johar maknun kakarak neangan cacaang jang natur strategi pembacaan
ngaji usul fikih berikut fikih eta teh kakarakneangan cacaang pemberangkatan nu matak laila isyarah penting poek berarti mun teu diberangkatkeun tetep bae fikih tinggal fikih poek mah poek bae usul fikih tinggal usul fikih poek mah poek bae teu saeutik kiai bisaan jasa ilmu fikihna teu saeutik kiai bisaan jasa ilmu usul fikihna beuh mun ditanya alfiah alfiah mah dikuis aing oh teh santri pohala eta kiai johar mak johar mong kelek kelek johar mak masya Allah jamul jawab jamul jawab bulu bitis ambul hebat tapi kunaon nu jago jamul jawame teu sinergi sirupna kapanggih jeung ieu teu akur kapanggih jeung ieu teu akur babandul hahalang moal menang ridho Allah hebat ngajina jago ngajina tapi kunaon kapanggih jeung makhluk Allah teh kok aya beda aya saditu aya kiai anu teu hayang aing aya kiai anu budak leutik tah kos kitu mah aing mah kolot heulaan aing ngadahar uyah lebok ku sia uyah bila perlu leg-leg ku sia teh uyah paeh-paeh sia mantap ulama kuari lain muji kaki Subandi kaki Wahab jeung Kiai nu sejen kolot tapi daek ngaji kemudian eta tanda tawadu mun kukuleuh caritakeun tanda tawadu loba ieu mah ala kadar lain lalagaan emang kumaha kitu jadi kiai ego berat jadi ego moal wusul ilallah jago nyana ngaji tapi sing ieu teu akur jeung ieu teu akur urang mah deuleu bae Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam nyana mah teu betaheun lamun sapoe tamu teu betaheun nya mah dahar lamun teu susuguh ka batur teu betaheun nya mah lamun dahar sorangan coba nu aya di dieu akur teh jeung Kangjeng Nabi Ibrahim Haji Pendi keur dahar ya aya tamu tutup ka anakna nyaplekna ulah bating ngagayemna ulah bating sakadengan tamu bah atuh ajak beda siap ajak dahar mahal goblok beneran ieu leuwah pelit teh oh lain parah tama koret berepet dur-dur ya Allah mantap gula sok diajak bae ulah pelit teuing maksudna supaya ada baharan-baharanan bae gitu teh tah Kangjeng Nabi Ibrahim nyuguhan bae juga satu ketika isuk-isuk dibere dahar berang dibere dahar sore dibere dahar datang ka isuk deui dibere dahar deui barang dibere dahar horeng diperhatikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim nyembahna ka seuneu cak Kangjeng Nabi Ibrahim ya Allah sia tamu aing ku aing dibere dahar 3 kali kamari kemudian disayagikeun tempat sare ieu isuk-isuk dibere dahar deui sugan aing mah sapagodos jeung aing nyembah teh ka Gusti Allah horenganan sia teh nyembah teh ka seuneu majusi horenganan sia geus mulai detik ieu ku aing sia moal dibere dahar kabur ge eueuh masalah harita keneh ditegor ku Gusti Allah Ibrahim wahyu datang Aisyah cek Gusti Allah kakarak mere sapoe doang ge dahar aing mah geus 60 tahun kanyana teu nyembah ka aing buatan aing ku aing dibere bae bayangkeun coba urang sabaraha juta manusia di negara ieu nu teu nyembah ka aing padahal ciptaan aing dibere bae ku aing sabaraha juta di negeri lain anu teu nyembah ka aing padahal ciptaan aing dibere bae ku aing hitung-hitungan mah kumaha ge di akhirat sia kakarak sapoe doang ge mere ka batur geus hitungan boh Kangjeng Nabi Ibrahim langsung sujud brek hampura Gusti geus mulai tikuari saha ka saha deuk dibere dahar bae ku kaula geus mulai ti harita boh salerang da sini neng sini neng sini udah jangan kemana-mana ya sama Pak Haji Mamin aja ya mantap jasa, Masya Allah asal ya bangsa umur 50 sini neng sini makannya sama Haji Pendi aja ya sial jangan lagi geus babagi asal nu ngora jeung nyana nu kolot jeung nyana maksudna abe akur meureun ka kolotanana disesuaikeun
Teta Kangjeng Nabi Ibrahim mulai ti harita naik pangkat. Keistimewaan Kangjeng Nabi Ibrahim leungit di jero hate horenganan pada makhluk Allah. Gusti mah mere barang dahar teh lain ka makhluk nu iman ka anjeunna bae, lain ka makhluk anu sadar bae, horenganan boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Gusti Allah mah, bahkan orai mau kabeh dibere ku Gusti Allah. Mulai ti ayeuna satungtung aing aya jeung aya nu daekeun deuk dibikeunan ku aing rojak naik Kangjeng Nabi Ibrahim pangkatna, bahkan bisa sakiceup Kangjeng Nabi Ibrahim ngalengkah ka Masjidil Haram. Tuh, leungit-leungit di dieu panyakitna. Ieu mah ngaji bajago tapi sasalaman geus embung. Sasalam. Tah kurang bid'ah. Kurang make sapeker. Sieun nya makana make sapeker. Urusan bid'ah urusan nyana. Urusan ego urusan batur, urang ulah kababawa ku ego batur, ulah kababawa ku bid'ah eta urang mah urang bae. Allah Maha Uninga. Tah ngabersihan etalah ketika orang hayang hiber ka Allah SG maca amil mah jurumiyah ngadorolang, maca alfiyah mah ngadorolang, maca jamul jawa memang ngadorolang. Kunaon atuh urang teh teu pernah ngadoakeun ka para kiai nu keur berjuang ngaluhurkeun agama Allah, malah di jerona aya hasud. Ieu panyakit anu moal wusul ilallah, ilmu tinggal ilmu, horeng ilmu hijab bagi dirina. Mual hiber, belajar urang hiber nyin jangjang secara gaib, ruhani urang supaya jangjangan, supaya urang berangkat cara guru-guru urang kobabarian amat guru urang bisa ke Mekah, kobabarian ulah jauh teuing nu baheula nu belah kamari ieu bae manghani bae bisa salengkah ka Banten, diajakan ku dulurna ka Banten embung kulantaran kekeh hayu atuh cak cenah kitu mah geus lah kula mah cenah moal bareng ti heula bae di dieu berangkat ka ditu naik mobil nyana mah geus aya di ditu di Banten kerek barang datang mana angel amat si anjeunna jangan ai mangane aing mah geus 2 jam keneh geus aya di dieu. Berarti kan hiber ka ditu. Guys, mulai tiisukan ka Banten coba peureum hiber. Naon nu dibaca cenah Kiai? Eta hiber aya babacaanna. Tengetkeun nya supaya urang bari sahiber kabehan. Awas. Tengetkeun. Peureumkeun mata ieu, ceuli peureumkeun hate ieu Baitullah, ruhani urang tamukeun ka Baitullah, fokuskeun ka Gusti Allah, tahan napas. Hap. Ulah napas sekitar 20 menit. Maksudnya hiber kage ke kuburan. Atuh mau dibikin sambarangan kan itu mondok. Itu modal kos kiai doang okos. Jadi orang mah bangkrut pantang okos gitu mah. Malaikat ge ngambean. Urang mah ambeut teh kan make nu ieu, malaikat mangambeut teh kapan make jero, ja malaikat bakapan tara dahar tara nginum tara sare geus ambeuna beda. Asal deukeut bae jeung jelema nu sok zikir ka ambeuk ku malaikat, wangi cek malaikat. Asal nu sering maca sholawat malaikat ka ambeuk, seungit. Asal nu maca Quran malaikat seungit. Urang mah ngambean teh make ambeuk ieu. Kapan ngaji padi? Kok rada lain deh ambeuna jeung kadal mah sarser ya. Nah ieu keur urang carita subhanalladzi asra berangkat geura maha suci Allah laila peuting partina poek neangan cacaan urang teh keur diajar hiber aya anu datang ka amil aya anu datang ka jurumiyah aya anu datang ka sorok alfiyah johar maknun aya anu geus menguasai tetapi can berangkat ka Gusti Allah tetep moal waka bisa hiber jang bisa hiber berangkat ka Allah ninggalkeun dunia ninggalkeun makhluk ninggalkeun nafsu ninggalkeun setan. Lamun urang geus bisa ninggalkeun eta hiber. Waduh cenah Kiai, pohara amat. Pan tadi ge subhanallah. Maha suci. Nu bantak di tengah-tengah era globalisasi kuari aya nu mondok keneh subhanallah kasih budak.
ieu teh nagara geus modern masih kena daek mondok subhanallah. Ditanya kurang sia mondokna geus sabar tahun geus 10 tahun subhanallah. Sia geus 10 tahun kuat amat. Maha suci Allah. Ditanya nu ieu saya geus sabar tahun mondok geus 15 tahun subhanallah. Ajib bisa kuat. Ai sia geus 20 tahun. Babaturan sia aya kana eueuh sia nu mondok. Eueuh kula mah geus ditanggalkeun kabeh ku babaturan. Ieu sia kuat ieu teh kawin-kawin. Kula loba ngomong hayang mah hayang kula ge. Ngendek belajar hiber cakirna ieu. Beuh batur kula mah anu geus boga anak, anu geus usaha. Kula mau mondok keneh maksudna sia naon hayang bisa hiber. Teu bisa hiber. Mulai geura berangkat tah ninggalkeun dunia kakarak kita ninggalkeun dunia bage padahal mah kitu-kitu keneh hate urang mantap mun eueuh nu ngabimbing moal bisa. Tapi lamun aya nu ngabimbing mah inget cek Kangjeng Nabi maneh berangkat ke Allah 100 tahun moal wusul lamun sorangan. Ketika aya nu ngabimbing nu sorangan 100 tahun amun aya nu ngabimbing sasaah sakicep sia bisa wusul ilallah. Nah nu mantek ge urang kudu bebeneran sing hade ngajina. Lamun aya anu ngembangkeun zikir-zikir di dieu sing hade ulah wa kamilu. Lantaran di deuleu heula zikir ka mana arahna. Sok rempan tujuan zikir teh jang dunia, tujuan zikir jang agung, tujuan zikir jang mulia. Lain ka Allah horeng tujuan zikir teh. Sing hade heula ulah waka, maning masantren bae heula. Geus beres masantren bisa ngaji kakarak urang neangan jang pihibeureun. Adapun hiberna sanajan urang di imah bae mun urang geus usul ilallah seakan urang datang ka Allah. Hartina lain seakan datang ka Allah usul nikmat geus. Jutaan manusia anu macem-macem kahirupan tingkah jeung pagaweanana memikirkan masing-masing bae tapi ahli Allah mah hudang ti peuting teh lain jang sorang. Kitulah ahli Allah. Mantap. Lah sok pernah ngadongeng teh nu hese ge ieu setan. Urang makan teu wau jeung setan. Teu wau. Imam Syafi'i makan digoda ku setan nyahoeun. Begitu digoda ku setan, tonjok ku Imam Syafi'i. Buta setan. Ditonjok ku Imam Syafi'i ku ieu tah. Buta. Mantap besi anu buta. Si ada ku setan. Tah. Hiji waliullah kapanggih jeung setan keur cicing nya di handapkeun tangkal caringin. Di tangkal Golkar. Emang parate setan di dinya. Assalamualaikum. Cak wali. Cicing bae, walikum. Cicing bae. Barang di delu. Oh, paingan teu ngajawab, sia mah setan horeng. Oh, yai, cedak kula di dieu. Ai sia setan atuh kunaon merongkol di dieu. Ai kitu. Atuh deuleu umat, deuleu makhluk. Apan tugas sia teh ngagodaan batur tuh kiai, tuh ustad, tuh goda tuh kusiat, kunaon sia di dieu cicing. Jak jada hampura kiai. Kunaon? Kula istirahat lah di dieu. Pamake istirahat. Orang kiai eta mah teu kudu digoda ku kula jadi setan. Sial teh setan. Wali ge kageteun, oh teu kudu cenah atunya mah ambreng-ambrengan jeung sagala bupati jeung camat eta geus jadi setan jakna atuh. Geus teh teu kudu digoda ku kula. Ye. Jaheuh. Modal kos kumaha teh kiaina? Eta nu belah katu make jas. Maksudna Haji Pendi tuh, oh, make jas. Teu kudu digoda ku kula jakna teh mah jadi setan ti heula. Aduh. Oh. Tapi itu wali ge surti heuh oge ja atuh teu kudu. Menang saminggu ka pagi deui setan. Assalamualaikum. Waalaikum. Di deuleu ih urang lain jelema setan pengen teu ngajawab sia. Setan, sia istirahat di dieu. Tuh kiai goda ku sia. Kula seseleh jasa ngagodanyana. Magahan ngaji nya nama teu hayangna naon ikhlas jasa ka Allah ngariung nya nama ikhlas jasa silaturahmi ikhlas jasa babari tah ngomong ikhlas babari jasa aduh urang mun ngalieu ke katu ke kenca ke katu heres eta mana beureun ikhlas nya nama ikhlas jasa kieu salat ku kula digodaan bae wih
hese jasa malah panas. Kula panas asal deket kanyana we panas ku ikhlas istana panas cek teu sanggup nu mantak kula ieu cicing bae di dieu di hadapan tanggal caringin kula panas teu bisa ngagoda ka kieu eta mah. Jadi setan teh istirahat aya nu istirahat teu ngagoda karena geus jadi setan jelema. Aya nyana istirahat lantaran memang hese digodana. Barang di deuleur nu mana? Tuh, barang di deuleur bener. Korenganan wali. Wali mah heseun. Digodana ku setan heseun sebab ka Allah bae. Hese. Mantak lamun urang nyaritakeun ahli Allah di Garut aya pesantren karesek guru kula Mama Oco baheula nu pernah hadamna maehan oray ngaranna Bah Oni. Kulantaran orayna paeh Mama Ocona dibawakan ka negeri jin. Jadi itu disidang dek dikawinkeun lantaran nu dipaehan teh salakina panganten anyar. Jadi nu aya teh pamajikanna kudu dikawin ku mama. Waduh, cak mama teh heula teh kudu kawin ka jin mah. Lamun dibikeun ka Haji Pendi bogus kikian mah. Wah, siapa gua yakin. Nya namanya jeung jin elos dan juri elos. Mama henteu ngadu dalil di alam jin menang mama. Lantaran dina ayatna wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum tah tina anfus sebab jin lain sa anfus menanglah mama. Akhirna mama balik saeun balik jelema loba nu kasurupan asal didatangan ku mama sieun jin asal didatangan ku mama sieun jin. Akhirna mama hebat dasa ilmuna. Masyarakat sekitarna lamun anu kasurupan ku mama mah teu kudu dibacanana asal didatangan keluar ji. Bahkan nu jauh di Bandung. Mama kan di Garut. Di Bandung aya nu kasurupan. Hei, sia kasurupan bae. Awas sia ku aing bejakeun ka Mama Oco sia. Keluar. Tuh ku hebat-hebat da Mama Oco. Lantaran naon? Batinna bersih. Sok, mun aya di Cisokan nu kasurupan. Hei, sia kasurupan bae ku aing sia dipanggilkeun Haji Pendi. Cek nyana bakal nambahan aing. Ikulah kakaraksa urang aya Haji Pendi mah bakal 5 anak rasub kabeh. Berat. Bahkan hayang nyaho cenah ka huluna kos kumaha. Bila perlu aing kanyana. Ulah sabaraga jelema nu kasurupan teh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nyana ge kan ngadedengekeun tah jin teh we di awak eta nu kasurupan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Caknya jatis cak jin berarti kan tadi puasaan tau oleh hukumannya Allah la ilaha ini bisa sial ta jin ini bisa kos kitu mah jin lain keluar anjing terikeun kiai teh eta teh kunaon teu manjur lantaran hatena teu bersih. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah cara orang deka Allah seakan orang hiber ibu bapak terlena ku hari hirup di dunia sakedeng deui bakal maut sadar atau tersadar bakal kapanggih jeung Gusti Allah ridho atau teu ridho bakal balik bae ka alam itu nu malam ieu sakalian urang ngarayakeun Isra Mi'raj sakalian haul nu dihaulanana khususna nu di dieu umumna nu tadi disebutan ieu teh disebutan urang boa tahun mana boa bulan mana bakal kasebut sadar teu sadar bakal kapanggih jeung Allah ridho teu ridho bakal kapanggih jeung Allah kulantaran bakal maning ti kuari sadarkeun ti kuari persiapkeun urang kuari bakal kapanggih jeung Allah masyaallah karim mun ahli Allah tenang urang kuari lamun dititah paeh kalah sebab naon unggal poe urang teh nyebut Allahu Akbar dur zuhur Allahu Akbar dur asar Allahu Akbar maghrib Allahu Akbar isya Allahu Akbar subuh jam 8 Allahu Akbar 8 atuh Haji Pendi bangun jam 8 banyak salih pada subir koboan Allah anak pas mun jadi kunutna di Allah mahdini fiman hadaita anakna ge bebeja pan ka mana ma abah mah duha ge make duhanya make kunutnya
abasnya mah hebat duha ge pake kunut bae nya orang ngaran kodoan tah atuh urang da dititah pae misalna Maji Pendi cek malakal maut ieu kula malakal maut alhamdulillah aya naon atuh biasa tugas kula pan hehe dek naon nyabut nyawa pan hehe lawaka kurang teh can siap kapanggih jeung Allah emang kredit can anggeus berat ke kredit tah tapi lamun urangna bebasa datang malakal maut boh urang sering Allahu akbar la ilaha illallah la ilallah atuh tenang dek dipanggihkeun jeung nuku urang ku ari disebut-sebut urang teh maot dek dipanggihkeun jeung nuku urang ku ari disebut-sebut Allahu akbar la ilaha illallah subhanallah ih atuh ku ari dek dipanggihkeun atuh dek iraha deui tuh lumantak urang kula kamari manggih dongeng hebat Imam Ahmad bin Hambal ahli Allah wali Allah bisa hiber nyana madzhabul arba'ah kabeh bisa hiber nyana ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi abdi mah mun maot embung dicabut ku malakal maut abdi mah hayang dicabutna langsung ku Gusti bae geus bae Gusti ja abdi geus deukeut jasa jeung Gusti mun abdi maot iraha bae abdi mah hayang langsung dicabutna ku Gusti nu bogana embung ku malakal maut sakitu pamenta abdi mah Gusti menta dikabul pamenta abdi sakali deui abdi mun maot menta dicabut ku Gusti ulah ku malakal maut sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah teu keubel nya neureup sare ngimpi kapanggih jeung aki-aki tapi aki-akina ngabogaan tanda bagus kasep seungit Waalaikumsalam sahaya abdi malakal maut aya naon henteu barek silaturahmi bae dik nyabut nyawanya cek malakal maut kula ngadengikeun doa ente sedih kayak gitu mama lamun maut yang langsung dicabut ku Gusti Allah salah naon kula make mung dicabut ku kula ngadengikeun cak nyana sedih jasa emang kula pun boga salah naon make jeung mung dicabut ku kula eta kunaon cek Imam bin Hambal Ahmad bin Hambal bejana dicabut ku ente mah nyeri cek nyana tu kula mah datang teh ka macem-macem jelema beda lamun ka datang ka ahli Allah atuh nyabutna lalaunan ditanya heula jeung lalaunan supaya ulah nyeri dititana kitu ku Gusti Allah lamun bangsa calon lurah mah to asupkeun deui kotek bangsa calo tadu gos gitu kuti melotot lamun teu tobat tobat teu bangsa ka kiai mah lalaunan nyabutna ge masyaallah sat kadere semu rada nyerieun diantengkeun kecabut deui insyaallah kadele ku malakal maut teu muji kena muji heula cabut ieu teu sabarangan atuh ngeunaheun cek malakal cek aki-aki teh atuh ngeunaheun oh kitu nya tuh ulah sok aju embung ku kula emang kumaha gitu cek nya nu kusung kula boga dosa naon sakitu batur wa ieu urang nyaritakeun ngimpi Imam Syafi'i kapanggihna ngimpi jeung Allah Imam Malik kapanggih ngimpi jeung Allah Imam kitu Ahmad bin Hambal ngimpi kapanggih jeung Allah aya Haji Pendi ngimpi kapanggih jeung kuntilanak budak masyaallah kunaon eta hate itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ujung-ujungna urang kabehan nu masantren salapi nu masantren modern nu henteu masantren nu jadi pejabat, nu jadi petani, nu jadi pedagang, nu jadi pegawai, nu henteu jadi nanaon, tetap ujung-ujung nama geus datang kana ajalna maut. Mantap, geus puguh nu masantren mah keur menempuh hibar menuju Allah.
nu sejen-sejen ge kahayang nama tetep bae ka Allah. Urang sanajan kukumaha ge tetep hayang ka Allah. Eueuh deui jalan iwal timun tayang kanu dipasrahan kunci surga ku Gusti Allah. Surga aya kuncina, pintu gerbangna nu dipasrahkeun kuncina Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu kuncina ulah bae kitu naon saha bae ulah wa kaasup mun encan dibuka ku anjeun. Jadi kunci surga aya di Kangjeng Nabi urang. Masya Allah. Geus bae urang mah ngadeukeutan Kangjeng Nabi urang bae. Urang mah salat teu pati bagus, puasa teu pati bagus, zakat kitu keneh geus ngadeukeutan Kangjeng Nabi urang. Cara ngadeukeutanana maca sholawat ulah loba-loba saminggu 4444. Geus ngomong loba tuh. Boh. Kula di Madinah, tadi Madinah ngaijazahkeun sholawat. Ngaji, ieu salila di Madinah 8 poe awasnya menangkeun 4444. Giat ya siap. Barang berangkat ke Mekah ditanya menang sabaraha ngaji. Nang 500. Cakur jeung dahar. Dahar mah boh sababaraha kali aya sholawat ngan 500. Mun anak aing babet ku aing sia. Mun hanjakal we tatangga doang. Deukeutan Kangjeng Nabi, Masya Allah. Kumaha bae carana urang cintakeun ka Kangjeng Nabi, lobakeun maca sholawat atawa sedekah urang. Cintakeun ka Kangjeng Nabi, kerajaban. Nah, geus, pokona aing ngadek mawa aqua. Sabaraha mawa aquana? 100. Bawa ka dinya ku aing. Beres acara bawa deui ka imah. Beres. Hadirkeun doang, pelit tah ngaranna. Kangjeng Nabi ketika orang di naon gitu ngaranna timbang amal. Tak. Ieu cecepeh sabelah, nu ieu sabelah. Sabelahna cecepeh sagede dunia, nu sabelah ieu sagede dunia. Bahkan dina Qurtubi pan dicaritakeun dunia langit bumi jeung eusina mun ditimbang diasupkeun ka cecepeh masih keneh logor keneh. Masya Allah. Nu endek ditimbangna sagede si Juned. Ya leutik segede jependi atuh gede-gede teh gitu. Ieu manuk ningalikeun maha dahsyatna. Nah, timbang Kangjeng Nabi na di dinya teh nangtung ditihak. Etalah aya syafaatil uzma teh di dinya. Kangjeng Nabi di dieu we. Sok timbang. Aja pende maju. Kucuk. Timbang salat. Salat teu bagus teu husupan. Puasa sarua puasana nya mah kos kitu bebeja bae ka batur Bang. Zakat tilok. Ieu ngaplek ieu. Cek malaikat teh mah kumaha ieu jeung ngaplek ieu Gusti. Oh, ieu coba penghormatan ka Kangjeng Nabi kumaha? Kumaha eta? Osok maca selawat teu? Coba deuleu bukuna, yang dideuleu. Jarang. Osok ngan jarang. Ngan pernah manehanana ieu sedekah waktu muludan cucur doang ieu kumaha ieu. Oh, cak Kangjeng Nabi berarti cinta ya ka aing. Sabaraha mawa cucurna? 20 ngan ku anak 15. Nya salima. Tah cak Kangjeng Nabi balangkeun bae habak ka ditu berarti cintaeun ka aing. Oh, dibalangkeun. Buat hampir teu datang. Hampir. Itulah para jamaah urang geus di mana bae ku ari nya di mana bae artina salat urang laksanakeun puasa kitu keneh dina waktuna ya zakat ngan hiji nu nyekel kunci surga adalah Kangjeng Nabi urang cintakeunlah diri urang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu urang kumpul di dieu karena cinta ka Kangjeng Nabi. Urang ke maulidan cinta ka Kangjeng Nabi. Urang ngayakeun marhabat cinta ka Kangjeng Nabi. Wah urang lamun ngadenge abuya baheula mun marhabanya nu malam Jumat. Wah kenceng jasepan marhabana ge. Wahara kunaon eta cinta ka Kangjeng Nabi. Urang ge mantak naon marhabat cintakeun ka Kangjeng Nabi. Wajan Muhammadiyah ngabidah-bidah ge los kajeun aing mah marhabat bae. Maka mun aya Muhammadiyah sisi imah urang, geus urang marhabat di sisi imahnya nah habak geus lah. Teh ieu cintakeun ka Kangjeng Nabi. Masyaallah. Geus lamun Kangjeng Nabi bisa hibar ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa bisa hibar ka Sidratil Muntaha, usul ilallah, maka urang mantak naon atuh nurutan. Sabisa-bisa urang lobakeunlah maca sholawat
ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekedar gambaran bahwa pondok pesantren ieu lain sambarangan. Dideuleu secara zahir makos kieu, tetapi lamun neuleunah lain make mata ieu urang bakal ngerenyed muringkak bulu. Ketika urang neuleuh bangunan, urang mun neuleunah make ieu doang teu make ieu, urang biasa-biasa bae. Urang neuleuh bangunan hotel, neuleunah make ieu pasti resep. Ketika neuleuh make ieu wadah naon si eta hotel bakal beringkak bulu. Ketika urang neuleuh sebuah bangunan, urang neuleunah make ieu bangunan naon si eta, bangunan polsek, dideuleu ku urang indah, oh jah heueuh nya jelema garaga. Ketika neuleunah make ieu sieun amat eusina naon sih di dinya. Ketika urang neuleuh bangunan pondok pesantren, dideuleu ku urang sederhana amat, jore amat, tapi lamun neuleuna make ieu, neuleuna make ieu horenganan aya ridho Allah jeung rahmat Allah di pondok pesantren. Mantak lamun baheula Ki Khairun, tah urang kula mantak kaju akrab jeung Ki Subandi naon. Baheula Ki Khairun teh akrab jeung bapakna Ki Subandi. Nu mantak kula terus bae neruskeun kolot. Terus bae datang ka kuari. Baheula kolot jeung kolot akrab, mantak naon atuh urang kuari akrab. Adapun kelemahan jeung kekurangan masing-masing urusan masing-masing. Ulah haju urang anti ieu kusebab urang gagah, kusebab urang hebat. Piceun lah ego eta, sebab ego eta adalah babandul. Nah, baheula mah Ki Khairun mah lamun aya jelema magahan ngaji hebat, magahan ngaji santrina loba, magahan ngajina gede kitabna. Di jalan doang nya ngadoana. Ngadoakeun ngan di jalan. Ketika aya deui pondok pesantren, santrina rada leutik kitu tah. Di deuleu ngaji amil jurumiyah, ngaji amil jurumiyah datang kadinya nempok ngadoa. Tapi lamun ngejah mah alif jabar beja berbaba beja berbata jabar tabata bata mim jabar mata jabar tamata sin jarasia jabar yasia mata sia. Ta eta lamun kos kitu Ki Khairun mah datang Assalamualaikum misal ngobrol ngadoakeun. Sebab naon kaikhlasanna leuwih tinggi. Sebab aing ngejah mah pan zaman baheula mah nu mayar. Atuh lampu ge pan sajadi-jadina. Aya rada gede mah pan ki tingkat keikhlasanna nyahoeun nya nama kaambe. Kos kitulah namantak urang bageur bae jeung sasaha ge ulah aya naon-naon mun urang hayang bisa hiber usul ka Allah. Urang kuari mah kuari biasa bae. Engke di akhirat mah ku gara-gara urang hasud isin ge di akhirat. Gara-gara orang takabur isin di akhirat. Mantak terutama para kiai, ustad, santri mantak naon yuk urang halimpu ulah aya naon-naon dalam rangka neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun para kiai mudah-mudahan dibere talaleger ku Gusti Allah, dibere kararuat ku Gusti Allah, dibere tabah ku Gusti Allah. Jeung khususna di dieu guru urang Kiai Haji Abdul Hamid, mudah-mudahan diberi kuat, istiqomah jeung teger, sabar dalam rangka lillahi kalimatillah. Kitu keneh kabehan urang akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah di akhirat. Mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa. Ngiringkeun Kangjeng Nabi urang di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin
walhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.